Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tebang dangudi sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu urang narasikeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu nyejara carios si Doclo cupu saketi guriang 7. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia mancok kandongeng Mang di mana we ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinterangan batin dilalancarkeun sagarubinanya tong hilap dirojong ditaroelan tombol subscribe. Atuh Mang oge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha atuh terasna ieu carita sok kabarayun sadayana. Si cakar iblis muterkeun paneuteup ka baharaksa di pasabarakan ca teu lapok bari atuh ngamimitian cacarita. Ayeuna urang nyusun rarancang anu hade nyaeta ngarasa gancangna bisa ngabinasakeun si Doclo. Ngahing boga rarancang pikeun sagancang ngabinasakeun si Doclo teh tayalian di kucara kudu dipancing. Nya dipancing kadatanganana kantenan seun laras pisan. Saupami ngahaja di pilarian mah tangtos bakal lami. Nyari kitu mah dipancing sina datang ka dieu. Pasti moal hese, moal sesah milarian. Tah gitu ayeuna ngaing rek menta pamanggih ti maraneh kabeh. Nah kumaha carana pikeun mancing narik perhatian si Doclo ngadadatang ka dieu baharaksa di pasabarakan sate atuh pating harulang jika anu keur mikir. Nah kumaha cenah carana ngarah bisa mancing ngondang kadatangan si Doclo. Teu lapok atuh si Saka anu pangheulana manehna teh ngutarakeun pamanggihna. Punten sen, ari pamendak di sim abdi mah kanggo mancing kadatangan si kurang ajar teh kumaha saupami disebarkeun we salembaran. Urang tangtang sina datang ka dieu sumuhun kagu halalai atanapi urang sebarkeun fitnah lamun si Doclo teh anu parantos nyulikan para wanoja. Keun jisim abdi sanggem kanggo nyulikan para wanoja. Jadi kitu nya pamanggih si laing mah Saka aya alusna bener. Geus we atuh maneh indit ka pilemburan culikan para wanoja bawa ka dieu malaur ngaing teh butuh para wanoja tete lamaneh teh ngarti kana kahayang ngaing Ih kantenan we atuh Gusti, ari urusan cawene mah jisim abdi mah nomor hiji. Pokona makeun para wanoja ti pilemburan ku jisim abdi bakal diculikan, bakal dibantun ka dieu, bakal disangakeun ka salira. Pon kitu deui teu ka kantun bade nyebarkeun beja anu parantos miwarang nyulikan para wanoja teh kayalian ti si Doclo nyaeta ti guhalalai. Ngaing satuju kana pamanggih maneh Saka. Bener ku cara kitu gampang ngondang kadatangan si Doclo. Jagancangna si Doclo teh bakal modar, bakal kojor Sumuhun tangtos si Doclo bakal saenggana kojor, saenggana binasa. Tapi kade euy Saka, awewe anu diculikan ku maneh teh ulah dipiheulaan, ulah nebikeun ka anu dibikeun ka ngaing teh urut maneh. Aing mah teh sudi deuleu ari geus teu barawan mah hayang anu masih keneh weuteung. Kantenan atuh Gusti, para cawene anu bakal dibantun teh anu masih keneh parawan. Jisim abdi moal kumawantun mayunan
Saupami jisim abdi hoyong mah wios we keun lah engke tila salira. Tah lamun kitu mah alus keun we maneh bisi harayang mah urut ngaing. Kitu cenah hasil tina eta obrolan teh. Si Cakar Iblis nangtukeun sikapna. Pamanggih si Saka anu bakal dijalankeun, anu bakal dipake pikeun ngonang kedatangan si Doclo. Mitra kaum dang ucag atuh ayeuna mah urang tuna kaayaan di Guhalalai. Si Cakar Iblis sabarakan cak. Ayeuna mah urang nyaturkeun heula kaayaan di hiji tempat anu nyamuni jauh kaitu ka dieu. Pernah nate aya di handapeun hiji cungkrang anu nang tawing atawa jurang anu nang tahawing. Di jero eta guha teh saurang lalaki anu geus aya umuran. Kaayana teh geus sakitu kakolotanana, make papakean sarua bodas, malahan mah ti mimiti buuk nepikeun ka bulu-buluna oge atuh geus barodas kabeh. Sedengkeun di hareupeuna teh diuk saurang budak lalaki anu masih keneh rumaja. Kadenge eta lalaki kolot teh cacarita. Sorana halon ngomongna ancana keur. Tah jadi kitu jalu. Ngaran eyang teh nyaeta Gelung Sakti. Eyang teh masih keneh dulur guru hidup. Nyaeta pernah teh lanceuk guru hidup nyaeta si Nirmantaka. Jadi eyang Gelung teh masih keneh semuhun lanceukna pun guru nyaeta eyang Wiku. Tesang ki atuh pami kitu mah jisim abdi nganuhunkeun pisan eyang teh parantos nulungan. Lamun seuk teu aya eyang mah duka teuing nasib abdi teh panginten parantos ajal binasa, bakal jadi korban, bakal dianggo tumal ku jalma jahat anu sarakah kejem sareng telenges. Geus diparengkeun we eyang teh kudu bisa nulungan hidup. Kabeneran kapan eyang teh arek nepungan si Nirmantaka. Eyang meunang wangsit. Cenah dunya teh bakal genjlong saupama anak bajang. Nya beunang ku jalma jahat dipake tumbal bikeun ngaronjatkeun kakuatanan. Ku kituna eyang teh ras inget ka si Nirmantaka. Nya adi eyang kapanan nya sasaat ngurus ngadidik hidup nu disebutkeun anak bajang teh. Basa eyang nepungan kaitu teh teu sangka si Nirmantaka teh dina kaayaan tatu di jero anu rada parna. Nya nyaritakeun geus aya kajadian nu karandapan. Hidup teh geus aya anu nyulik, geus aya nu mawa ku jalma jahat. Nya ku eyang teh diudak. Berkah eyang teh ditangtayungan, dikaresakeun bisa nulungan. Untung we eyang teh nyangking ilmu malih warni malih rupa anu disebutkeun ajian Cadma Samarakanda, anu bisa nyamarekeun paningali musuh. Oge eyang teh nyangking ilmu halimunan. Kitu pangna eyang bisa nyalametkeun hidup teh. Cacak-cacak eyang teh nyangking ilmu eta mah asa pamohalan bisa ngarebut hidup dina cangkerman eta jalma jahat. Lantaran ku eyang geus katoong jalma jahat nu ngaran si Cakar Iblis teh hiji jalma jahat anu gagas sakti mandraguna. Kasaktiana teh lain bantrak-bantrakeun. Mo saupama hasil nya nguyup keti hidup tinang tuh dunya teh bakal kenjreung, bakal oyak, kajahatan bakal meueuh, bakal susah bikeun meranganana, susah pitandingeunana. Janten kitu nya eyang. Untung we atuh salira eyang teh gaduh ilmu anu aheng, tiasa nulungan jisim abdi. Saupami jisim abdi panginten
tiasa diala mah ku eta si cakar iblis tinang tos kajahatan teh bakal macet komo saupami nembe anu disanggemkeun ku salira eyang bakal jadi jelema sakti anu pilih tanding. Wah cilaka eyang. Benar kitu pisan. Bakal susah bikin yang hareupanana, susah bikin ngungkulanana. Ilmu sasar sasat jalma anu ngagem ilmu kalamaraju. Nya ilmu iblis, ilmu bangsa jin, bangsa denawa anu asalna teh tina seuneu. Eta jalma kasaktiana teh bakal hamo bisa diungkulan. Iwalti nyaeta ku jalma atau manusia anu bersih hatena, nyangking ilmu kasanghiangan, ilmu kasucian. Dina jalan dharma oge disebut kekuatan Kunta Wijaya. Janten kitu nya eyang anu bakal sanggup pikeun nandingana teh nyaeta Iwati, jalma anu bersih hatena anu nyangking kekuatan Kunta Wijaya. Nah kekuatan naon eta teh eyang disebut Kunta Wijaya teh? Jeung saha jalmana aya di mana? Ari nu disebutkeun kekuatan Kunta Wijaya teh kapan Ari Kunta teh hartina pusaka, Ari Wijaya teh anu unggul nyaeta anu boga pusaka anu unggul ngan bae lain tumahak, lain kujang, lain keris, tapi pusaka sajeroning ati, pusaka sajeroning diri anu disebut galuh-galuhna gali nyaeta nu disebut oge antara atman teh. Mun ceuk bahasa engke mah disebutkeun teh nurani, rasa sajati, diri sajati. Tak kitu jalu. Jadi eta jalma teh nyangking kekuatan dina dirina, ngan bae eta jalma teh duka di mana ayana. Nya lantaran eta jalma teh nyumput buni dinu caang nemrak bari teu katemung. Salilana nanjeurkeun bener jeung adil merangan kajahatan, tulung tinulungan kasasama, ngahudangkeun kanu labuh nyaangan kanu poekeun, estuning ngajalankeun dharma kalawan ikhlas bersih teh. Ngan bae anu katoong ku eyang teh eta jalma teh lain jalma sambarangan, tapi turunan rahing raja titisan Andanawiri. Nya sekeselerna akitirem eyang gelung saha teu nyaritakeun panjang lebar. Kitu geuning horeng teh. Nya mudah-mudahan we atuh eyang eta manusia teh bisa ngungkulan eta jelema jahat nyata si cakar iblis. Nya mudah-mudahan we eta jalma teh bisa ngungkulan si cakar iblis. Ngan bae eyang mah boga kayakinan eta jalma bakal mampu pikeun meruhkeun si cakar iblis. Jeung deui kabanan si cakar iblis teh sanyana henteu tulus nguyup getih hidup, henteu tulus nguyup getih anak bajang. Nya henteu tulus nguyup getih hidup lantaran ku eyang teh hidup teh diganti ku bagong. Untung we anu diuyup teh getih sato lain getih anak bajang. Jadi kakuatan teh henteu sampurna. Lamun sampurna mah nya bakal rame eta jalma anu bakal bisa ngungkulana oge. Dinang tu moal gampang kitu wae, bakal pada saketina sarua jayana. Tah ku kituna wayahna maneh mah mada ulah wani-wani ninggalkeun ieu tempat cicing we di dieu ngarah aman. Jeung deui hadena mah hidup teh kudu nyangking ilmu eyang ngarah bisa nang tayungan diri. Muhun mangga eyang mada moal kemawan tu ninggalkeun ieu guha
margi mana ge inggis atuh sieun mada teh kacangkala katewa ku eta si cakar iblis tinang tumada teh bakal ngadatangkeun nya mamala pikeun jalma loba lantaran gara-gara mada meureun ilmu eta si cakar iblis teh bakal sampurna kakuatan teh bakat nya ngaronjat bakal hese ngungkulanana. Tapi mada ieu teh masih keneh penasaran eyang hoyong uninga nya ka eta jalma anu disebatkeun ku eyang anu bakal tiasa ngungkulan si cakar iblis. Nah tiasa katoong deui eyang. Eyang henteu bisa nganyahoankeun anu saujratna anu sapinuhna ngeunaan eta jalma saha ngaranna di mana ayana ngan bae tina anu katoong ku eyang teh gambarana mah eta jalma teh kasorot ku cahya anu kilang kumilang jeung deui nyangking kakuatan 7 kuriang anu kacida hebatna. Janten kitu nya eta aya ciri-cirina teh nyaeta jalma kasorot ku cahya gilang gumilang boga kakuatan guriang. Nya kitu pisan nu katingali ku eyang teh. Kaayaan wujudna mah puguh ge henteu bisa jelas. Nya beungeutna henteu katenyo. Ngaranna oge teu kanyahoan. Sasat eta manusia teh keur ngajalankeun dharmana, keur jadi batara anu memeres ngararapih kaayaan di dunya di alam marcapada. Sabada narima katarangan kitu mati eyang gelung saketi. Si manda oge atuhan teu daekeun deui nanyakeun. Lantaran jelas ukur sakitu anu katoong ku eta eyang gelung saketi teh. Si mada timimiti poe eta tumetep poe di eta guha teu waningeun kaluar seja guru elmu we namahan kasaktian ngarabisa nang tayungan ngabela diri. Euleut 2 poe ti harita kayaan di pilemburan teh atuh jadi genjleung da eta. Loba para wanoja anu jadi korban diculik ku jalma jahat anu ngakukeun cenah menang parentah ti si Doclo anu dumuk matuh di guha lalai. Puguhe atuh si Doclo anu keur lumampas ngalang-langan ka piremburan teh mani kaget. Nah saha cenah jalma anu geus nyitenah teh lantaran dirina mah teu rumasa geus marentahkeun nyulikan para wanoja. Aya nu teu beres babah, aya nu geus mitenah ka uing pajar teh cenah para wanoja diculikan teh dititah ku kuing enya dititah ku si Doclo anu ngageugeuh di guha lalai. Nya saderek Doclo geus aya anu mitnah, bisa jadi ieu teh akal-akalan jelema jahat. Nya puguh pasti eta teh akal-akalan jalma jahat mitnah ka uing ngan bae nahan naon atuh maksudna nya jeung saha jalmana. Moal kitu ngarah mancing-mancing uing ngarah datang ka eta guha lalai. Hayya nya bisa jadi eta teh ngarah mancing kadatangan saderek Doclo datang ka eta guha lalai. Bisa jadi lianti keur ngarusak ngaran saderek Doclo boga make tujuan anu tangtu hayang nieun pitapak ngarah saderek Doclo teh cilaka. Nya jika nama eta teh tarekah jalma jahat anu arek nyelakakeun uing ngaruksak ngaran uing deuyeuh. Lamun kitu mah kudu sagancang dijorag ka itu ka guha lalai. Nah saha atuh jalmana anu geus ngahaja nyebarkeun beja malahan nyulikan para wanoja. Hayya bener pisan saderek Doclo kudu sagaenggalna nya ngajorag eta guha lalai ngan bae ulah gagabah. Bisa jadi tek tadi oge ieu teh mangrupakeun pitapak anu bakal nyilakakeun saderek Doclo. Nya babah uing ge pasti bakal waspada lamun nya uing ngajorag ka itu. Bet aya-aya we jalma jahat teh aya ku rupa-rupa. Nyanyieun siasat anu licik ngan bae meureunan
lengkah uing teh moal luasa ieu teh babah lantaran ngaran uing sasat geus diruksak pasti bakal jadi inceran jalma loba oge. Kumaha tah pasti urang lembur anu geus kalengitan anakna mah pon kitu deui urang lembur anu geus ngarasa dijahatan ku uing pasti bakal males kanyeri males pati. Uing teh pasti bakal pada ngalah pada ngincer ieu teh babah. Hayo bener pisan pasti saderek docel teh bakal loba anu neangan bakal loba anu ngalah pati. Ukituna ulang ngaliwat ka pilemburan urang ngaliwat ka pileuweungan. Nya bener babah leuwih hadege kitu urang ngaliwatan ka pileuweungan we. Urang teangan eta di mana guhalalai teh ngan bae cek beja mah cenah di leuweung Cikiara. Hayu we atuh ayeuna mah babah urang ngajugjug ka eta leuweung. Urang datangan urang jora garah pasualan teh gancang. Nya bisa direngsekeun. Uing ge panasaran geus teu sabarna sajalma jahatna anu geus kelu nyieun siasat licik. Si Docel laju ngajakan babah si Upai sagancang nawe cenah urang ngajugjug ka leuweung Cikiara. Nyaeta tempat dumu kematuhna jalma jahat nu aya di guhalalai anu geus nyebarkeun fitnah. Euleuh mitra waktos geuning parantos teh nyakapannya sagala urang tuna jejer carita si Docel cukup sakti guriang tuju dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna manganhunkeun tina sadaya perhatosanana puntenna tina sadaya kakiranganana. Mang undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.